Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda karayan ngabantu jajara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sintenangan batin, dilancarekeun sagarupinanya tong hirapi rojong, ditaroelan tomol sukreb. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Sia teh hayang diwara dolo sok prawira. Urang ijen nepikeun ka mana sia kahebatan si laing teh. Nepikeun ka murid dewek bilu ka sia. Nah, ari Ki Buyut naonan Ki? Ulah kitu Ki. Ulah kitu. Jempe sia kane cicing dolo. Moal zataba-taba sia boga pamadegan gitu pama eueuh isme ti jalema sejen. Ieu ti si prawira. Pokona mah sia menang nambik kana ilmu dewek. Jauh pama si prawira sanggup bikeun ngalekeun dewek euy. Tembal baca lopang aya ku keukehan teu bisa dihalangan. Si kande oge atuhan teu bisa kukumaha. Nya atuh ari Ki Buyut keukeuh mah kitu pamaksadanana mangga Ki. Tangan ti salira aki ku jisim abdi disanggeman. Namung punten rupina moal tiasa ayeuna margi abdi nuju saum piraku tarung dina kayaan nuju saum mah engke we antosan beda isa Ki. Nya ku dewek bakal ditungguan dina wanji beuting. Kabeneran euy, beuting kete bulan purnama. Wanji kaunggulan dewek sia prawira. Ayeuna mah manggawe Ki Buyut supados reureuh heula. Kaitu Kang, cana Ki Buyut kaitu sinareureuh oge pasihan tuang hawatos bilih lapar sareng capeun. Allah, nya ayi, alah hampura we guru akang teh. Kieu peta geuning. Aloh, ayo Ki, ayeuna mah urang reureuh heula. Keun engke atuh ari hayang keukeuh ting tarung jeung ayi prawira mah. Engke beuting. Nya sia kane henam deuleuh. Prawira, dewek arek nungguan dulu. Pokona mah, engke lamun wanji beuting geus sumanding, urang panggih deui di dieu euy. Kitu atuh antukna mah. Ki Buyut jalopang teh laju dibawa ku si kahande. Rek disinareureuh disuguhan, sedengkeun ari prawira mah jongjon neruskeun deui pagaweanana. Mitra kaum dangu atuh singkatna carita. Namangsa wanci beuting geus sumanding kayan di luar geus sepi cempling. Ukur kadenge we suara jangkrik cih-cir ciang-ciang cari cangkas bate malanjeng pada baturna. Ki Buyut jalopang geus ngajakan si kande. Hayu cenah kande, geus waktuna euy nepungan prawira. Dewek bakal ngabuktikeun lamun dirina teu leuwih punjul batan prawira. Ayo sia kurang ajar kane. Ayeuna teh geus liwat isa geus meujeul euy. Pasti si prawira ge geus ngadagoan kadatangan dewek. Jadi rek ayeuna teh Ki. Ayeuna sia kane piraku isukan. Hayo. Urang tepungan si prawira. Ceuk Ki Buyut jalopang ari teh kuragi reju turun tina golodog. Dituturkeun ku si kande. Duanana teh kebatoy lempang ngajog ke tempat anu geus ditangtukeun. Nyata dihareupeun wangunan pasantren anu acan jadi. Basa tepi ka eta patempatan. Bener we prawira teh geus nungguan.
Sewaktu adalah prawira urang buktikan nasa di antara urang anu leuwih punyu adalah leuwih unggul payus jeung pantes ngaguruan si Kane. Nya ari Ki Buyut kekeh peteukeun mamangga. Kabaksa jisim abdi bade ngalayanan ka hoyong Ki Buyut. Ngan bae hapuntenna. Jisim abdi mah teu maos jago. Estuning teu daya sareng upaya. Anging ku kersana anu maha kawasa. Montong loba jatur sia prawira. Hayo, urang ijen jajaten urang mimitian. Tada kurang ajar. Ki Buyut jalopang teh kawasna bae geus henteu sabar. Laju we atuh ngagajeleng mihlaan narajang. Gerakana kawilang cepat jelas dina kacepatan gerak anu leuwih hebat badan si Kane. Netelakeun ilmu pangenteng badan anu kacangking ku Ki Buyut jalopang teh. Geus tepi kana tataran anu pinunyul. Tapi prawira anu nyangking jurus alih pesah tunggal. Dibarengan ku ilmu saipi angin teleh ke sita atuh. Ngan sajorelat geus mindah tempat nyingkahan panerajang Ki Buyut jalopang. Plos tenggelan jeung tajongan Ki Buyut teh nyamos. Ukur ngakan tempat kosong. Puguh we atuh Ki Buyut jalopang teh beuki tamah panasaran. Sangka cenah udak kamari sore jago ngora anu anyar makalangan boga pangabisa anu hebat luar biasa. Ki Buyut jalopang guru muji kana kahebatan prawira. Ilmu pangenteng badan anu kacangking ku prawira teh leuwih punjul badan dirina. Jadol teu sangka aing nyanghareupan budak ngora anu nyangking ilmu pangenteng badan anu boara luar biasana. Edan si prawira teh boga ilmu naon. Tapi keun aing beuki penasaran. Aing geus moal asa-asa deui ayeuna mah bakal ngagunakeun kakuatan ilmu ajag bodas anu salala ieu geus kacangking ku aing. Geus diyakinkeun nya. Eueuh cara sejen iwati kudu ngamat kakuatan ajag bodas. Kitu cenah cekerentas hati Ki Buyut jalopang teh bari gura-giru laju ngarapal ajianan. Iya pirang rong pane ajag buruk atmanam raja. Amdam asyapayami balam brayat mi bidayam dehi. Abradim biar hazak Rukajate Prakataya Prakat Om Ye Atmanam Raja Prakat Om Prakataya. Kitu minangka jang jawokan anu dirapalku eta Ki Buyut jalopang teh teuing bahasana naon. Ngan bae matak aneh kayaan disabudeureun eta patembatan dengan ada kesebi cembling rehe comrek teu kadenge sora jangkrik acan. Ngan bae hawar-hawar ti kajauhan sora anjing anu babaung. Sorana teh maning ngalaung jelas lain anjing kampung ieu mah, tapi bisa kasebut ajag atawa anjing leuweung. Para santri anu harita milu ngalalajoanan atuh mani kaget nah aya ajag sagaruba kabanan cenah jauh ka pileuweungan. Kakaget anu lalajo ge atuh beuki namahan. Da eta tuh teu kanyahoan. Duka teuing ti mana datangna, duka teuing ti mana ajona. Dak dumadak sagigireun Ki Buyut jalopang teh aya ajag atawa anjing leuweung anu kacida gedena. Sorot panon ngempur hurung huntuna mani rangeteng mata kabaur. Naon eta mang? Alah, meni sagede kitu euy. Eta mah lain anjing kampung euy, tapi ajag alias anjing leuweung. Aduh, cilaka. Narek kagunakeun ilmu naon tah Ki Buyut jalopang teh. Mudah-mudahan wae atuh
nya Jang Prawira bisa ngungkulan eta ilmu Ki Buyut Jalopang. Aduh, sieun dirontok we ku eta ajag. Tapi teu tinggal ieu euy. Geningan eta ajag teh ngadadak ngilas. Heuh nya Mang, ka mana ajag teh ngilas geuning? Bener we matak aneh. Ajag anu sakitu gedena teh ngadadak ngilas duka ting ka mana. Ngan bae katempo Ki Buyut Jalopang teh sika penang ada keroba. Malahan manu tadina ngantung aja janteng teh jadi ngedaprak we. Tuluy ngorondang kokorondangan jika satu. Badis aja gue malahan mah katempo mani nyangerengan ka Prawira. Prawira, dewek ayeuna geus nyangging kakuatan ajag euy. Jakedeung deui sia bakal kojor deuleu. Geus mampu ngungkulan kakuatan ajag aing. Wangkaning ayeuna teh ninca ke bulan purnama deuleu. Prawira henteu nemalan ukur meratikeun we ka eta Ki Buyut Jalopang. Bari taki-taki bisi Ki Buyut Jalopang teh laju ngarontok. Bener we, teu jauh tina sangkaan Ki Buyut Jalopang nu kiwaring geus kasandingan ku kakuatan ajag siluman teh. Kiwari mah arek ngarontok ka Prawira cuelat kieu ajeleng. Gerakan teh poara cepet nada eta we. Kacepetan gerakna teh sabaraha kali tikel atuh. Dina kacepatan anu pohara luar biasana. Prawira anu geus tatan-tatan baringin masang jurus aliwes satunggal handeup cileureun atuh. Dentak ngacorelat mapak datangna Panarajang dina ilmu saepi angina corelat kalayang blos blos. Panarajang Ki Buyut Jalopang teu bisa disinggahan. Ngan bae Bah Jalopang teh beuki ngaronjatkeun daya Panarajangna. Gerakanna malahan meh bisa ngimbangan kacepatan gerak Prawira. Pun kitu deui kakuatan teh pohara luar biasa daya tawe. Samaran Panarajangna teh manipati ngahariu kebang baraan pisan. Cerelat ki ajeleng. Ki Buyut Jalopang rek ngarontok deui. Bari ramo-ramona teh arek nyakar nyasak awak Prawira. Kapaksa atuh Prawira teh kudu nada datangna Panarajang di Bandung we. Kudu kadua dampa leungeunna. Aduh, yes. Pikelang leungeun dia aduh, jarek-jek. Ki Buyut Jalopang jeung Prawira teh pating jarek-jek kadorong ka tukang. Dina tanaga mah teteh lah. Ki Buyut Jalopang teh leuwih bunyul lantaran kabantu ku kakuatan siluman ajag. Prawira anu sadar kana kayaan laju ngutamakeun kacepatan gerak dina ilmu saepi angina cerelat kalayang. Cirimna kakalayangan belesatan nyingkahan Panarajang Ki Buyut Jalopang anu geus milaan di majuna Rajang. Prawira kiwari mahan teu wani bentro kakuatan. Milih kitu we ngutamakeun pangendeng badan jeung kacepatan gerakna nyingkahan Panarajang ti Ki Buyut Jalopang. Para santri anu lalajoge atuh mani hariwang inggis Prawira teh kasoran teter ele jajaten. Teteh lah Mang, ajag nu tadi teh jigana mah geus sumurup kana awakna Ki Buyut Jalopang. Da geuning jadi hebat gitu. Hi, boga kekuatan anu kacidah rongkana. Alah, enya bener euy. Aduh, kumaha ya? Mang mah jadi hariwang ya. Inggis jang Prawira teh kateter ele jajaten. Tapi tenanglah, tapi ketang tenang. Mang boga keyakinan. Najan eta Ki Buyut Jalopang boga kekuatan anu hebat luar biasa. Malahan mah ka ayana teh badis ajag bae. Tapi yakin jang Prawira bakal bisa ngungkulanana. Nya Mang, kuring mah miharep. Sumuhun.
Kang Prawira anu unggul, lamun seug nepikeun ka Kang Prawira anu kateter jajaten teh karunya ka Kang Kane pasti kapaksa guru milu nuturkeun di guruna ya. Gitu cenah. Sedengkeun anu milu lalajo teh lain Mang Jahid jeung si Ndi Unggul. Kapanan anu liana ge sarua lalajo diantarana bae aya Baju Eng. Atuh Baju Eng ge sarua lalajo malahan mah. Nyison dari oge atuh mani hariwang kukayaan Prawira anu geus mimiti ka dese. Tetela hebat Abah. Kekuatan guruna Kang Kande teh sakitu luar biasa. Nah kekuatan naonnya? Jika kekuatan aja geningan. Benar euy. Eta Ki Buyut Jalopang teu ngagunakeun kekuatan ajag. Wang kaning ayeuna teh keur mejeuna bulan purnama. Luis jadi pastikeun kekuatan teh bohara luar biasa. Tapi Abah yakin Jang Prawira bakal bisa ngungkulanana, bakal bisa ngimbanganana. Tuh tinggal itu Jang Prawira ngakajeleng ka tukang. Jika nama keur ngatur strategi, ngarasakan Jangna bisa meruhkeun eta Ki Buyut Jalopang. Ya mudah-mudahan we atuh Abah. Kang Prawira anu unggul, abdi mah terido lamun dugi ka Kang Prawira anu kateter oleh jajaten. Enya bisa kumaha teu atuh wirangna wangkaning dilajoanan ku para santri Abah. Oh nya urang ngadu awe, mudah-mudahan Jang Prawira anu unggul. Gitu cek Baju Eng jeung nyison dari teh. Ayeuna mah urang caturkeun deui anu keur tarung bener we. Prawira laju ngagajeleng ka tukang. Sakedapan mah ukur merhatikeun kana kaayaan Ki Buyut Jalopang. Bari jeung sajeroning hatena mangocomang sorangan we. Mikiran nah naon cenah kalemahan eta Ki Buyut Jalopang teh. Bener-bener nyangking kekuatan anu pahara. Aing ngareh tanaga kaya kieu mah. Lamun terus-terusan tarung sarupa kieu, moal aya bule hideungna. Aing ukur jejeratan nyikahan Panerajang. Ngahindar ulah nepikeun kabentrokan kekuatan. Sedengkeun Bah Jalopang terus ngarangsek. Enya, kudu manggihan cara ya, pikeun meruhkeun eta kekuatanana. Ke, nah naon kalemahanna teh nya? Ku aing bakal ditibanan ajian saepikeun ya. Ngan palebah sukuna kitu atawa huluna. Ituna teh Prawira teh hante sakawaya atuh. Bari ngimplang-ngimplang nah naon cenah nu jadi kalemahan musuh teh. Arek dibabuk we ku kekuatan saepikeun. Aneh bin ajaib. Sabada Prawira ngarekes mapatekeun jambe atawa duana. Berai katingali. Tetela kalemahan atawa kekuatan nu sumanding dina diri Ki Buyut Jalopang teh. Bisa diperuhkeun saupama katibanan palebah punukna. Alhamdulillah, hatur nuhun Gusti. Jisim abdi parantos kenging gambaran. Tetela geuning kalemahan Ki Buyut Jalopang teh aya dina punukna. Sabada menang pituduh atawa gambaran mah teu talangke atuh Prawira teh kiwari ngawatak ajian saepikeunina. Arek ngincer-ngincer punuk Ki Buyut Jalopang. Tapi sikapna teh hante gagabah, hante nyirikeun. Lamun Panerajang Prawira teh arek ngincer-ngincer eta punuk Ki Buyut Jalopang. Telat, belesat, kalayang. Cirim Prawira ngabelesat tina kekuatan ilmu saepi angin. Gerakanna teh lirik kalangkang. Tapi Ki Buyut Jalopang teh kesit. Laju ngagajeleng atuh. Nu maksudna mah arek mapak datangna Panerajang Prawira an orokaya. Ki Buyut Jalopang teh kaceleh. Prawira laju ngacaul ka luhur. Nyaho-nyaho kiwari geus aya satukangeun Ki Buyut Jalopang. Teu anta parade ya tuh sabada aya satukangeun Ki Buyut Jalopang. Dampalengeun Prawira anu geus dieusi ku kakuatan saepikeun teh dibabukeun kana punuk Ki Buyut Jalopang. Ciebrod. Alah ampun Prawira.
Teh rahasia teh hebat gening. Kekuatan aja geus banding awak aing disirna. Ampun. Ampun prawira. Kayaan Ki Buyut Jalopang teh mani ribu atuh. Kayana teh mani ngalumpuruk kawas gabuk. Leuleus taya tangan bangawasa. Jiga anu kena ku dipupual bayu. Prawira anu mirengeh musuhna Ki Waring geus ngalumpuruk kawas gabuk teu walakay. Laju we ngusap pararai bari ngucap syukur. Syukur kanu Maha Agung. Nganuhunkeun kanu Maha Kawasa, kanu Maha Gagah, anu parantos nang tayungan, ngerasakeun dirina bisa unggul dina eta tarung. Alhamdulillah, nuhun Gusti. Jisim abdi masih kena datang tayungan dikersakeun tiasa unggul. Ieu sadaya kersaning anjeun. Ieu sadaya kersaning anjeun. Jisim abdi rumaos teu daya sareng upaya. Mugi awe atuh. Ki Buyut Jalopang teh saengkana sadar. Ulah kekeh beuteukeeh. Mugi anjeunna tiasa babalik pikir. Kitu sajroning hate prawira teh lian ting ngucap syukur ngaduakeun mudah-mudahan cenah Ki Buyut Jalopang teh bisa babalik pikir. Hanteu ngarasa aing asa panggagana asa pangsaketina boga sifat sombong jeung maksakeun kahayang. Katempo prawira teh laju nyampeurkeun ka Ki Buyut Jalopang bari terus minta hampura. Apunten Ki, jisim abdi teu maksad ngawiwirang Ki Buyut. Oge ngarubuhkeun Ki Buyut. Jisim abdi mah ukur ngabela diri. Ku kituna najan kitu abdi tetep nyun ke dihapunten ka Ki Buyut. Mugi awe atuh Ki Buyut teh karsa ngapunten jisim abdi. Prawira, sia mah teu salah teu kudu menta dihampura ka dewek. Geus kuduna dewek anu menta hampura ka sia. Dewek geus rumaja sombong, geus manggesakeun kahayang tetela. Paingan atuh paingan si Kande milih ngaguru ka sia. Tetela geding sia teh boga alak anu mulia euy. Ku kituna dewek moal arek manggesakeun kahayang ayeuna mah moal arek ngahalangan. Malah bakal ngadukung saupama si Kande ngaguru ka sia. Bek kuara bek didik si Kande dina bag-bagan ilmu agama. Rumaja ku dewek teh kalaka diajarkeun ilmu kagagahan jeung kasaktian. Lain ilmu kasalamatan, lain ilmu kasampurnaan. Nya nuhun wae ari Ki Buyut parantos sadar mah. Namun ngapuntenna, jisim abdi mah hanteu rumaos bade ngaguruan ka Kang Kande. Namung saja diajar babarengan we. Tah kitu Ki. Iye. Sia mah payus jeung pantes najan disebut guru oge. Jeung di ngaguruan euy. Teteh sia mah teu boga sifat sombong. Ampun paralun. Saupama jisim abdi kadah gaduh sifat sombong, kapan ari sifat sombong mah sifatna iblis. Iblis pangna sombong teh. Margi rumasa luhung ku ilmu, jembar ku panalar, gagah sakti mandraguna, teu sadar pami sadaya makhluk mah la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tak kitu Ki. Nya bener prawira. Ayeuna mah dawek teh arek mulang we ka Jambang. Sok teruskeun adegeun ieu pasantren wurukan si Kande nya. Beuting ieu keneh dewek mah arek mantog we ieu teh. Kitu cenah cikata Ki Buyut Jalopang. Ki Wari mah geus sadar moal arek maksakeun kahayang moal arek ngahalangan. Lamun si Kande teh arek tuluy ngaguru ka prawira. Euleuh mitra waktos na geuning. Parantos teh nyekapan sageula atuh urang tuna jejer carita prawira. Jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya paratosanana puntenna tina sadaya kakiranganna nya mangundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.